Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Dina danget ayeuna bingah Mamang Cepot tiasa nepangan ya ka peserta didik sadayana. Dina danget ayeuna urang rek diajar ngeunaan carita wayang. Nu kumaha atuh carita wayang teh cenah? Ya kidalang. Jadi anu dimaksud carita wayang teh nyaeta carita wayang itu ya. Nah, ayeuna mah bisi penasaran hidup nu kumaha cenah carita wayang teh. Tara-tara pun saumur-umur usahakan rek lalajo wayang. Tah aing urang lalajo heula. Judulna ieu Kubakarna Gugur. Ya, maka ku hidup tangetan ya. Teras kayak dicatat hal-hal anu penting anu ku hidup teu dipikahartos gitu kan. Nah terus budaya sadayana nya semoga ayeuna mah urang saksian carita wayang Kubakarna. Sembah kapihatur konyuk panjenengan Raka Prabu. Tuba. Kubakarna Raka Prabu. Ya. Bagia sagatang maneh kum. Nuhun Raka Prabu. Kasangakeun semaraye konyuk panjenengan. Ya nonyi. Nuhun tuwa. Bagja akang Kubakarna. Kamana ayeuna Sindrajit? Ke tenang. Campelak teh si wawelak. Datang neratang ngademan ewu pakulingan rana. Nera ingkang sampun prapta. Elingka Purwadumadi Purwaning urang jadi urang teh warga negara hayunga mumule negeri ngusian kamardikaan ku karya anu pinuji Soloyo Kuring tinu mahagung kumaha neng muji syukur kayang widi kantenan pire di dunya ngumbara leres dicukupan si diri kusari rasa nu tunggal nakulalan Gusti tunggalna kulalan Gusti eta kasopono hari kasopanjang mang apa sono nganjang jang nunu warga seni padalangan mere tonto dengatikan hanteu ingkar ti aturan nunjang kana pangwangunan seniman jeung seniwati mawa pancen
anu pasti Amarwata Suta Amarwata Suta Bingah Amar Wata Suta Bingah Kakirigiri Bingah Kakirigiri Bingah Amarwata Suta Bingah Kakirigiri ningali ingkang sampun prata ningali ingkang sampun prata wis kena dihin pinasti kersah yang widi papatan tuti yang idi Prabu Dasamuka bingah kusumping nayarya kumbakarna bari jeung nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kawadahan ieu kumakarna ras ka Indrajit anu camplak tak hal sakitu ieu si Batara Rama kekeh menta Dewi Sinta ku akang dipertahankeun atuh mamawa ka nagara ieu si Batara Rama teh nyaeta ngomplot jeung urang nagara Guakis kena Rayina Resi Sobali Prabu Sugriwa mentas lautan yen tamakan ayeuna ngaranna disebut tamakan Sibanalayu di Gunung Maliawan ka Gunung Suela tamakan ngemat menang monyet sabalad-balad ngaruksak hasil tatanen rahayat rakyat loba nu ngungsi dek nyokot Dewi Sinta ku akang dipertahankeun nepi ka peperangan antara urang Nagara Alengka jeung urang Kiskena batur si Batara Rama itu sabenerna makarna perang geus lila sapanjang manehes nu gugur nu ansur loba wala dia bala tamtama pa balatak anak-anak akang loba nu mati can kolot paman Prahasta maot uluh paman si Sarpakinaka adi urang paeh alah dubah ya geus daya dikieuna si Sarpakinaka kumakarna kumaha dulur lapur baraya beak pamili lengit pencakaki ngemasing pati tumakaning perlaya para senapati nganukur karingarana katurug-turug si Gunawan maot deui lain Gunawan ari si Gunawan mah ayeuna teh geus bilu ka pihak musuh marengan si Batara Rama jadi pembelot tasih kurang ajar naon margina
dumeh ku akang teh dipecat gunung tasi jahat yakin pangna urang eleh teh Rusiah urang teh nyata dibejakeun tak ku si Gunawan pastina oge lebah di nu mawi ku akang dihajar aya dihaturanan lingih digeuingkeun teh akang teh saha andelkeuneun moal saha deui anu bakal bisa ngancurkeun balad-balad monyet batur-batur si Batara Rama lintang ti anjeun kumbakarna tubuh ya tulung karena tulung akang ujar meneng Gusti nu agung meneng Gusti petenge ati nira ujar meneng Gusti petenge ati nira atenirang lir kalimpudan mega putara kawurlan mega putih wala salin sumabda Hariaku makarna sakedapan putena wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangungan di kakawat daling lisan mekaten pengandikanipun waduh Gusti menicing syara robot ya awak baru luan iris jeung cing paruringkah bulu punuk Gusti syara pakinaka paman prahasta Gusti nu Maha Agung nepi ka kieu kajadian alengka duirja tulung kumbakarna pangmodarankeun si Batara Rama pangmodarankeun si Laksmana pangmodarankeun adi urang nyatana si Gunawan Wibiksana tak jadi pembelot si bangsa sabab geus jadi musuh satru kabuyutan tas si kurang ajar tulung kumbakarna dedeh Raka Prabu itu kena dod puputon kemang kadaton semaheun abdi-abdi saeusi nagara baik nun Gusti abdi ngadoa mudah-mudahan pun lanceuk dibalikeun deui emutanana cing tiasa babalik pikir Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya Raka Prabu naon kubakarna nah atuh ari salira seug upama dikupingkeun tina riwayat sareng dongeng anu neme ya ieu kalepatan teh numpuk di salira punten Raka Prabu punten sanes istilahna nog mapatahan hayam nitanggo jaya kameri nanging ieu mah kamandang tirayi manawi bahan katampi teu aya deui hiji-hijina jalan pikeun ngarengsekeun ieu pacogregan lintang ti Dewi Sinta gerasangakeun deui ka Batara Rama eta kuncina mah kuncina hiji-hijina lintang ti nyangakeun deui Dewi Sinta asal leres candi kumaha acan Rai dek Sumolono dek minta dihampura bari urang nyokot dulur urang si Gunawan gitu
Abeh riung mung pulung deui keun kajadian nu atos mah atos Kang. Dianggap ngimpi we teh malah. Terlambat kumakarna Sama so. Nunggut mah dianggap ngimpi buruk. terlambat naon ari Akang. Better late than never. Wah, iya iya. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Tuh. Bilih isin sawios rai. Tingali nepi ka mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Harkat wibawa komara wangsa denawa sakaligus luntur ku ayana kalakuan Akang. Bener. Rakyat ayeuna didengke ku perekonomian harga nararaek alatan perang. Ada segala atuh. Pang-pangna dolar. Ayo. Da gaji naik oge eueuh hartina aya sakabeh milu tataekan we. Bener. Itu Kumu ana rok. mangga gali. Sawe jeung henteu. Nepi ka ngararungsi ayeuna ieu tina teu pira tina maksud raja pribadi mamawa ka nagara jeung ka bangsa nu mawi Kang karesep dasamuka ulah dibabawa kana karesep raja. Allah eta. Kangewa dasamuka ulah dibabawa kana kengewa raja tah ieu buktosna kieu ayeuna. Mangga Bener, nuntun raja. urang sangakeun deui ieu teh saolah-olah Akang teh nungtun Raja Wisuna. Tambahan deui beban atuh. Bakal leuwih ansur, bakal leuwih ruksak ke kapayuna upami kieu teras-terasan. Mangga Kang. Urang sangakeun deui Dewi Sinta ka Batara Rama. Ansur nagara, ansur bangsa jeung sajabana. Wa ayana tina pribadi Akang ieu teh karep Akang nafsu Akang. Panuhun Akang. Luntur kolbu jemar mana lempes eta hate ku ayana kieu. Sok cing percanten karayi ieu urang ngalamar widadari deui anu geulis nu lengoh jeung tibatan ngaheureuyan Dewi Sinta nu boga salakinya teh Batara Rama. Mending nangan nu 10 lah. Neangan deui we lah 10 siki ge sanggup meunang. Ngalawan ka aing gede ngeus dewasa eukeur aing. Ya. Ai kalancek jebut aing. Bangsat sia. Geus kapalingan naon ku aing? Heh? Bangsat we. Teu kudu dipaling di daerah mah. Dumeh eta geus celok duit can mayar. Paingan atuh. Kang Rama paingan. Nepi ka nang tanggelut teu etis teuing. Jeung dulur kitu. Tapi rada teu gede micolok oge. Nah, ari anjeun nu asih dipulang sengit. Tidak geus saja. Nyaah dulur teh nyaah ieu teh pangna kitu ge. Nah, ada kabatur mah moal luas. Nya mangsa bodoh batur mah. Sabodo da urusan batur. Ieu mah bohongan nyangkut ka nagara jeung ka bangsa bari jeung dulur. Gitu. Kawajiban dulu jeung baraya mah kitu kuduna. Milu ngatur Jauh sampai. silih tepungan anggang silih teang, gering silih ubaran, pae silih rasanan, salah saling benerkeun, poekeun saling cangan jeung dulur. Pakumaha. Kitu kuduna pakumaha teh na jeung saha? Sok. Jeung deungeun-deungeun kita geus jadi kewajiban manusia. Komo jeung tatangga mah. Nah, ari anjeun nagara ruksak. Wangsa urang wangsa denawa dirurujit. Piraku harkat derajat wangsa denawa eleh ku monyet. Nah, teu era. Teu era maneh kum. Cing mikir kumakarna.
Raka Prabu lemah caikum urang teh di tanah iya dijadikan tekum kum ayeuna diruksak monyet piraku diantepna Pak mikir maneh karena Raka Prabu ya tang diruksak kum kadar akang amak tadi hampura uluh kelepasan mungkin ngajeleger eta nyebut di hampura ti mimiti hirup nepi ka ayeuna kakara ngadenge lanceuk minta di hampura bisa ingetnya biasana matara sakumaha nyeun salah oge cing deh kuhaina nya negara jeung bangsa nepi ka awut-awutan ai jeger teh aing gelut jeung dulur moal teh nyeungsirikeun batur lemah cai dirurujit kari-kari aing dordar jeung baraya di dieu atuh meureun kalah beuki ngurangan kakuatan mun atuh Raka Prabu lamun teu kula mangga Rai kumakarna dek init ka medan jurit lumampah ka medan danalaga lumaku ka medan tempur tapi niat tina hate lain dek ngabelaan kamurkaan anjeun lain dek mertahankeun ibu Sinta tapi rek melaan lemah cai anu diruruksak ku anjeun sak itu kaula rek init teh tubah jeung dulur mah geuning eta syukur kumakarna gede lamun maneh boga pikiran nepi ka pelbahdinya syukur kumakarna geraji gera ini pangodarankeun si Batara Rama tapi sateu asana rayi mios widi heula dek nepungan anak bojo dek amanat dek wasiat kahiji kaduana widi ti salira muga-muga masrahkeun lautan hampura ka kaula tina sagala dosa perdosaan ti mimiti baheula leutik tuk ayeuna gede cuman taka jeung sajabana bisi kakeunaan ku dosa dorakati lanceuk eta kasinggung kalbu kagedrik ati ka naon kagebrag manah muga-muga we ayeuna mah urang saling bebaskeun kitu we rayi wajar men tadi hampura kanu jadi lanceuk guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa mun awewe payus di aku indung bisi jadi dosa kaula muga-muga we sabab kaula rek init kapang perangan dina perang teh eleh jeung meunang leuheung basa lamun meunang dina elehna dipaehan tah bisi kaula dicabut umur di medan tempur kuno boga kaula aya geus di hampura mah kuno jadi lanceuk banglas kaula balung bang timur ubah ya kumakarna ieu di hampura ku Hakang Yi nuhun pangmodarankeun adi urang si Gunawan ulah namahan dosa deui wae namahan dosa eta teh buruk-buruk papan jati hade goreng jeung dulu ulah nepi bongan aya lebih ka musuh beda meureun aya hate anu beda keur manehna keun urang tanya heula ku kaula naon kasang tukangna nepi ka bener-bener milu ka pihak musuh dumeh ku akang dicarekan ditunung iya tapi sasana ini akang teh hayang sosonoan baheula inget tah naon ya waktu ngaliwat di leuweung Gokarna rayi ku akang dihuapan saling huapan geuning rayi harita gogohelan basa rayi ngahuapan akang da puguh leungeun rayi mah gede opor kalkum aya capcay aya sakur kabeuki rayi disadiakeun akang hayang barang heula dah tas dahar mandi cangcut hayang salih huapan teh cara baheula mangga
Kumaha sining cak. Urang sami-sami balak kecerakan botram heula ayeuna Kang. Mayoran heula mangga ditampi ku Rayi. Yuk urang dahar heula ku makarna. Dunya kieu geuningan akhirna alangka duwir jate karuhun nyaah teuing anu ngarintis nagara ditunggu-tunggu melak waluh mabakan melak samang katuk nepi ka diproklamirkeunana nagara alangka jadi negara alangka anu merdeka tur laluasa nah habet ditungtungan ku kieu alangka teh tina saeutik eta dosa raja kahayang pribadi dibawa ka nagara paingan sanajan saeutik kasalahan mah ulah rek diicip-icip kan tenang Gusti Kumbah kula ieu tihang karaton menang kolot baheula muni geus leucir kieu urut kaula ucing-ucingan kaitu baheula keur budak ai Kangjeng Rama nuju magelaran teh lalumpatan jeung si Sarpakinaka si Gunawan Wibiksana nangkot natonggong aing baheula keur budak maka jeung ucing sumput sagala tuh dina tihang itu aing nyumput teh Jebur kana balong. Pileleuyan karaton bisi kula teu balik deui dasamuka kumbayaksa aya pingpin pasukan Kabodong kapurwakarta nyangan jalan kadena Pati bengol olu napanyita nyangan pujaan di ditu keneh ieu tempat acak-acakan luar biasa keur mahalodo katurug-turug meureunnan itu pepelakan bapak-bapak tani direwek monyet dasamuka teu inget kana janji anjeun samemeh jadi raja nepi ka hohoak mana janjimu kaayaan nepi ka kieu si horengan ukur mentingkeun diri pribadi tibatan umum asabun sir pribadi da ieu pamimpin anu ngabogaan sikap arogansi teh nu kieu musyawarah terus tapi hasil musyawarah teu didenge ku raja eta nu kitu patut anu ngabogaan hak peto akhirna liberal kaituna diktator wah bahaya pantes namanya si Gunawan kurunyung mapageun hayang panggih akang yi Gusti Rama kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana nu jadi adi dipikanya Gunawan Ragisa wah Gusti gelos ya awak meni pareurih aduh Gusti irung sumpung ceuli rawing
dulu iya getih aluh meni perih karena urut nyoco monyet alah nuhun dasya muka nuhun dasya muka aing nepi ka diruksak ieu teu aing teu asa direwek monyet asa kusi dasya muka we aing muga-muga we lemah cai ieu nyak selakna getih kaula seolah-olah nyebor anjeun Ibu Pertiwi muga-muga singkat tebus kemerdekaan negara anu diruksak ku dasya muka inget anu jadi adik si Gunawan kahayang diatulol manggihan anu jadi lanceuk wan aduh dulu itu monyet gede monyet leutik meni ngabring dek ngarampok aing wah sia maju bangsa alah itu monyet make lalumpatan deui sia aluh dulu iya aing awak meni teu asa pugu rasakeunana ieu nu ngorowot kana bujur kana bujal kana tak-tak kana sagala rupa eta nu kasida monyet nu laleutik meni pareurih ka aing ngegeuna aduh naon make areureun sia si kumayak sapatih aing geus paeh itu nu papalata kulat dasya muka nah kabina-bina teuing anjeun teh dasya muka pantasna teh nah jika lempang si Gunawan Raka Arya wan Tete Gunawan irayi kang ala Gunawan wan penasti kersayang tumampara Gunawan wibiksana barang parantos caket sareng rakana ieu kumbakarna teu tega ningali rakana anu sakitu parantos teu mangrupa irung sumpung jelirawing bari jeung salirana parantos pinuh ku getih kitu kayanana baloboran ku getih hingga ieu Gunawan wibiksana ngejat ku gila-gilana ningali salira rakana Raka wan Gunawan tuwa dah atuh make nyampeurkeun maneh teh wan sakira-kira dek nganyeri aing mah Gunawan tuwa boa-boanya kompet tahunkeun ka aing jeung dasya muka nah teuing teuing wan make manggihan akang teh hayang ngobrol sakedeung we wan datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewe pakulingan rana ya iya saha iya Gusti Rama teh kaula Laksmana Laksmana rayina Batara Rama ora kapinu gawe kumaha hidup kaula pikeun neraskeun oko pigalan pati kalayan amanat ti Gunawan tuang rayi kumaha cenah sanes kunanaon wireh teu tega we ningali salira dugi ka kitu wan teu tega we nempo aing nempo dulur anu geus teu mangrupa direwek monyet ngeug dihampura atuh ari kitu mah wan sok urang teraskeun oko pigalan pati duh bade titip we pun adi hidup
atur nuhun ku kaula diestokeun. Mangga urang sami-sami ayeuna. Ikeun okto pedal pati. Wah! Lah. Aluh, dulu itu monyet geus bereg dewe ka aing sekarang. Kumbakarna memang hebat anjeun. Paingan wanara loba nu pejet jeung loba nu paburantak da sakti mandraguna. Rasakeun. Urang ingkang bakal mutusakeun jiwaraganira kejaba pusaka kulatenan kumbak. Wan, kuting-tingan aing hayang panggih heula. Arya Kumbakarna anu disasar ti corona. Kulantaran Arya Kumbakarna teu daek cicing, sok jengke kaluhur milarian, rayi nanyata Gunawan sakedapan. Hingga ieu salah sasaran pusaka Raden Laksmana. Kena pisan kana tak-takna anu palih katuhu hingga pandangan Arya Kumbakarna sempal sapisan. Aduh. Wallahi Gusti. Alah. Naon deuleu ngajengak. Ngajengak kana tak ileungeun aing ka dulu. Tubuh. Dulu itu leungeun aing ukey-ukeyan belah ditu. Ngadadahan ka aing. Gusti jangakeun abdi kana kersa jeung pangawasana. Bisi dosa kaula baheula sok cocorokot. Muga-muga we ku jalan kieu kaula katebus. Dasa muka aing teh teu asa disiksa ku batur dasa muka. Asa disiksa ku anjeun we aing teh dasa muka. Leungeun aing atawa bisi aing da puguh aing teh rumasa sok cocorokot bisi dosa indung bapa. Bisi dosa nini aki. Wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu yen kagorengan anak inci nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Muga-muga Kangjeng Ibu, Kangjeng Rama, Nini Aki bisi dosa salira sawios kaula nenobusna salira mah Ibu Rama oge Nini Aki muga-muga sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Ulah anu isi kipung dina jurang katunggaraan bilih dosa Ibu Rama. Nah, atuh mun ditungtut kalau teh sakalikeun we Gusti Rama Laksmana wan hayang panggih heula akang teh. Payungan ningalaga. Ayo maju ningalaga. Raden, ulah panuhune ulah ditungtut kitu hawatos ida. Ya akhi. Sembah kapihatur kaula nun.
Laksmana kaula nun kula nah pagawean teh kitu patut maka dituntut leungeunna heula sagala pangapunten sanes dihaja da anu diincer mah ti corona oge jajantungna ulah sakali-kali deui pagawean model kitu Jang Gusti Rama nyeukseun si horeng nilainya nama serajan kamusuh aya we di dieu dewek ngadunung teu salah ngadunungan dewek paingan hayang pindah ngadunungan teh ka dieu rasa Jangan lari. Ada layu. jeung teuingeun hidup bet dituntut kieu kaula penasti kersayang tumamparan dasar kitu parantos kersana yang widi ieu panah nu salajengna memang anu disasar ti corona keuna kana tak-tak anu palih kensa hingga sempal pananganana ieu Arya Kumbakarna naon ngajengak deui Uluh, dulu aing leungeun duanana eueuh. Gusti Nu Maha Agung bilih dosa Ibu Rama Nini Aki. Mau bisa ngenang. Dasa muka teu asaku deungeun-deungeun aing mah asaku anjeun we dasa muka leungeun pileleuyan. Wah bisa nguseup aing. Aduh, kumaha aing nangtung. Nya karasana mah ayeuna anggota badan teh geuning mangpaat kabeh oge. Gusti meureun abdi keur cageurna keur aya leungeunnan keneh teu eling teu bisa ngagunakeun ieu leungeun. Rumaos kaula teh sare wae di dunya teh. Duh, kumaha nangtung pertahanan deui itu. Waduh. Nah, bet dituntut kieu atuh hidup. Penasti kersayang tumampara. Ieu ge. Panah Laksmana sadua-dua nyasar karena sampean ieu Arya Kumbakarna atuh dua sampeanana samet palangkakan hingga lesot coplok wayana panah anu sakitu tarikna ieu Kumbakarna ngagebru lir baligo ngagulutuk sampean duanana teu aya panangan oge pun kitu deui. Waduh, ngajengak palangkakan aing dulu itu suku belah ditu nu katuk nu kenca dulu Gusti eueuh sukuan aing teh beuki hees meureun teu bisa ngagunakeun lengkah keur hirup. Nun Gusti rumaos abdi gede dosa nyangakeun kana kersana. Abdi mah teu mengaboga naon-naon, teu ngabogaan naon-naon leungeun suku geus kagungan salira. Dayana, upayana, usikna, malikna teu ngaboga-boga. Tapi inget aing teh keur bajuang. Sanajan aing kaayaan geus kieu sumanget juang mah terus piraku we teu ngabunuh heula. Monyet anu keur ngagunuk ku aing dek digiles kabeneran rada mudun kaynya. Atuh ieu Kumbakarna ngagulutukeun diri hingga monyet seur anu dempak ngahiji jeung taneuh nu laleutik monyet nu gede. Laras. Nyata digalei ku Kumbakarna. Wah.
Naon Akang? eta sumanget juangna mangkilang suku geus eueuh leungeun geus eueuh eta sumanget juang dicontoheun jang ieu satria teh nu kieu Pahlawan Akang teh. pahlawan teu sangka teuing nya Gusti nepi ka kieu lami-lami Arya Kumakarna parantos seueur teuing kaluar getih kalayan karasa renyai titinggalianana kulon asa ngadeukeutan wetan kidul asa ngadeukeutan kaler luhur asa ngadeukeutan handap ngan ukur kucap kicep socana bari jeung pacampur getih dina ngiceupna wah hayang panggih heula Gunawan memeh akang mati king Gusti Rama sakali deui merdih kaula kanu maha asih panggihkeun heula jeung si Gunawan panggihkeun heula jeung adik kaula anu kungsi di akod-akod watek wantos Batara Rama dudu wong samanea kereteg manah ieu Kumbakarna dugi kana manahna Batara Rama dipaksa dijurungkeun sanajan teu tega ningali oge tetep kedah ditepangan bilih jadi dosa atuh ieu Gunawan wibiksana ngeureuyeuh bari jeung nungkup kana raraina wireh teu tega ningali rakana anu sasatna parantos gugulutukan lir baligo lumampah bari jeung ti tararajong kuayana remeng ku Cisoca teu tega ningali rakana Gusti mudah-mudahan atuh Raka Arya Gunawan eta ieu rai Kang wan dedeuhan adi akang cing bisa mihapekeun maneh cing pikanyaaheun kade ulah jadi pengkhianat ka Gusti Rama wan tuturkeun eta manusia dewa penolong di dunia eta teh wan timbalan kawan tuturkeun tapak lacakna langkah-langkahna kuanjeun wan manusia terus sing madu trahing kusuma titi sing andana wirih trahing dewa kamanusan Raden Gunawan ngalimbani ngarak kana cilaka nyerina kabina-bina anu ngabela negara tapi temahna cilaka perlaya di medan laga dasa muka anu murka anu ngaruksa ka nagara tetoli kasana keluarga asa manehna lugina keun bae batur tunggara wan kaula nun Raka Arya Gusti akang geus netep rupa anjeun geus ngarasaan cimata anjeun anu nyacelakana awak akang seger akang teh inget sanajan akang teu perang oge akang teu bakal pae ngan janji akang
demi negara demi bangsa akan teges diwakafkeun hiji waraga hakikatna kanu kagungan urang sadayana yen manusia nu hirup di alam dunia hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir buktina akang ayeuna sanajan sakumaha gagah sanajan sakumaha sakti neangan pangarti ti leutik yakin bakal tinemu jeung akhirna ieu tapi nama kaula nu ieu Gusti Rama teh leres titipun adi hidup anjeun hiji-hijina Batara tugas mahatunga pikeun ngarengsekeun pacogregan wilujeng bajuang satrasna mangga gera lumpuhkeun kabiadaban kadoliman kasarakahan ku anjeun kalayan kula munut dijajab ieu kaula nyarita teh geus dina tikoro da kahanap mah geus teu karasa nawiskeun kaula bakal pisah nyawa jeung raga tugening gedong ka jalan nu molongpong ka gedong mulungpung pikeun karahayuan kaula lumampah pikeun tetep renggenep di alam asal kaula hujan leuntik ngaririnci nawiskeun kula bakal perlaya nawiskeun kula bakal pileuleyan kalayan wan sakali deui usian di mana geus merdeka ku karya-karya anu nyata ku karya-karya anu pinuji tade titip nagara jeung bangsa ulah dek dirurujit deui hiruka tungkuku pati jeung dunya kena kuruksak badan ge nyakitu deui aya panganggesan nana sanajan sarebu betah di dunya muarek matu saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku Arya Kumbakarna ngaleosna ti jagat raya Pramudita dipapag ku kembang-kembang nu sareungit anu ragrag ti luhur hujan leutik ngaririnci dijajab ku pangdoana menekungna Sri Rama oge Semar Badranaya atuh mulus banglus gemleng katut salamet mulihna kajati mulang kalam asalna lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu solenang-solenang acan asal ti Allah mulang ka Allah sejarah nu nyarita dina perjuanganna ieu Arya Kumbakarna dunya nyaksi lalampahan Arya Kumbakarna satria alengka duirja anu ngabela nagara jeung bangsa kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka